Para tuh siap sadayana? Oh siap. Dikawitanku bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyuk curug galur. Luka bungkur mapailaratan obah heula. Pepetetan teman-teman, sumangga urang kuat di nararaga ngalestarikeun seni budaya Sunda. Upacara adat mapag panganten di Kawitan. Kanu mahagung nu kagungan kun payakun jilag ngadeg sakur kersana largu melan kawasana di langit patingkan letik di bumi pating kulisik gumeliti alam bari muji saking Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah bari muji saking Gusti ayatna alhamdulillah alhamdulillah doa raja doa mari Allah dina ati anu ning dina rasa nuru masa dina hate anu masket dina iman dina Islam Nabi Muhammad panutan kitab naukan karim nu agung Allahu Akbar aturan wilujeng supi anak tinggi ma'alaki aturan wilujeng supi ngarah aya dina kasalamatan uduk sising lar heula bisi aya siku si wulu-wulu mau ngamuk gajah meta kasumpingan tatamu ieu ti palih tongoh ngaras pingah pisan urang buburah heula cik tabuhan atau kebelawetan
eueuh tah belawetan mah sing percaya ka ua ayeuna belah kidul heula belah kidul ya belah kidul oge subuh mau aya rorongo insyaallah belah kulon heula belah kulon margi ya di kulon teh nu nyampakeun kudu rada ieu kudu rada temres kudu rada ulah aya gogodana naon ya belah kulon longsong belah kulon oge tah sia madhab deui nya belah kaler alah kaler mah kebon huy ukul eueuh nanaon jangan siap wana atuh tuh beda leutik sorana gaya eueuh rorongo mah murukankeun dihandap mah da anu ngamparan di luhur anu mayungan gitu cepak ades oge geus moal aya rorongo luhur handap mah sok atuh we kaul heula sok atuh kaul heula sok heula kaulna naon ye rengong buyut ua dikaul ya ka incu ka anak incu ua pang namarakeun rasa ka bunga rasa ka tenang ati sok atuh tabehan tabehan Ruka